Ukur melohok nyaksian nu dipita beureum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana we ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda yasana Teh Nani Suryani kalayan judul Nu Dipita Beureum. Nyangakeun kasepuhan Cacapatian terlepas tina kepeulanana disusurung totorok tokan Pondu pita beureum nyelap na ceulina. Kulit jeung baju geus sarupa coklat. Tiris jeung poyan saban wayah nyerep kana awakna. Kedeplik ngabulan jadi imun tina sagala rasa. Taya kahayang komo deui niat ngabagjakeun nulian. Lebah gerbang sakola ngarandeg tetep teu lepas tina japatina. Genteul tur kaku hawar-hawar ngucap ning endi nok endi. Uluh mani kukurayeun ngadengen age rek naonnya mandeg didinya. Beca teh maneh hararese biasana ngajajar dasar ninggang disuwe kuring ukur bisa galecok na hate. Pangreret pindah ka katuhu melongpong taya tempoeun sajongjongan nanggoh di gerbang bari nanangkep rarangsa laptop nganti nu ngagoel ngaboseh beca. Panci papebeurang karasa pisan moreret ninggang diusum parepok nu mawa berkat lurlar minuhan beca anu diliglageun. Lah tue poho kana temah wadi ngiyangkeun panenengan mangsa di lembur. Meh aya nu masihan tiplak 2 ti Ciuka kanggo buka saum ngami hiji. Cek kuring kuligah pisan. Barakat hajatan naon saurna nyi? Saur Mimi nu nuju ngorehan beas dina nyiru milihan serah. Hilap teu naros. Walon kuring nyerengeh kapi asem. Ih taroskeun kemah pami aya nu ngintun deui. Bilih anu sunatan. Pan Mimi kedah nyecep ka murang kalihna. Karempong bodas mulen rambutna ngeplak napi beas sangun jangan ngawadang. Klakson motor tukangen tarik pisan ngabuyarkeun lamunan. Kuring gentak malik teu kaburu nangtukeun sikep nganplok aya nu napal kana pipi. Karasa bau asup kana irung. Napel natiung anu nataupan nengah pipi. Lir nyemplung kana cubluk ceuk nu bohong teh mah saking teu ikhlasna. Kocek dengek sama rasa saru panon rembes garo-garo teu ateul nyaksian nu ngabareng-bang bari ngadodorong japatina. Hei sialan lu, coro kuring pinuh ku kategenah dicacampa sarupa kitu. Kepriben sih bisae mengkonon, cek hiji sora
nu nangtung gigireun. Horeng sareng motor manehna anu tadi ngagareuwahkeun teh. Bapak, duh jiji, anterin pulang. Cek kuring lu mengis. Tara biasana menta dibonceng ku batur digawe. Bubuhan ke kebenaran motor di bengkel. Kapaksa ngompreng beca. Geus kitu meureun lantaranana kudu ngalaman dicium jalma teu waras. Ginggiapeun mun pareng jonghok deui jeung manehna. Ayeuna moal pirajeunan nitenan kalakuan nu keur gering kitu. Cenah lamun disidik-sidik komo paamprok panon sok ngarah. Mulang ti kantor ngahaja nyimpang heula ke supermarket. Lumayan menang gaji jang soranganeun hayang meuli bubutuh bulanan. Pas sore jalan gede pohara ramena. Motor diparkir di sisi darmaga. Hoream motorna teu neupi ka peuntas. Kudu ngurilingna jauh. Niatna kuring rek meuntas. Anteng nungguan ratna kendaraan, bubuhan stopan keur hejo, rapat pisan. La 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 la. Daripada kawin beneran pikiran pusing tidak karuan. Hawar-hawar aya nu ngahariring ke bawah angin. Daster bodas ipis nacelina di selapan kembang kertas. Pita beureum leulit nalian sirahna. Jongjon engkle dina sela pangwates selang gede. Duduh. Geus manggih deui nu kieu. Sareatna siga gadis meunang ku ciwa. Ceuk kuring ngagarendeng. Ingat pengalaman mangkukna, betrewas kareunakeun. Buru-buru mentas jalan nu kebenaran aya angkot mengkol. Keur ngeunangin cid muru minimarket, cidut aya nu matotas. Ngaranna ge dibongohan, atuh lapur tas lendang teh leupas. Tulung, tulung, ceuk kuring bari teu buburanyat ngudak jalma anu ngajamret tas. Ukur melohok, nyaksian nu dipita beureum, ngawurkeun eusi tas. Panon poe ngarayap ngulon, layung hibar nyumputkeun anu rek ngampih. Lalai mimiti singkah layang, kebek pangharepan, pikeun ngeusian kadutna. Sesi makam, kuda hideung di kongkoyangan pita beureum. Anteng ngahakanan jukut. Nasadalna nyengcle budak awewe di burukat bodas. Kanyos, kasilep ku halimun puting nu mimiti turun. Nalampahan ampir teu kebat, kapegat ku hariring pika sediheun. Nah di mana anjeun ayana? Pokna sora manehna rada cadel. Papedut beki kandal ngabulan kuda nuker nyatuan jukut. Lelebukna angin tarik pisan. Nyeot mungkus kesedih mawa sora mungkin jauh nepi kalesna tina tetempuan kuring. Jajantung ratug marangan renghap nu berat. Angin datang deui nyewitan kuring nu keur sasap di alam impian. Astagfirullahalazim. Gini ngimpi mani asa enya. 2 kali menang masalah jeung teu waras. Kabeneran marake pita beureum nepi ka impi-impi.
Berendeng kuring rewas kareureunnakeun. Papa manawi uninga saha anu dipita beureum minggu kamari teh? Geuning bahaya sok ngaganggu kanulian. Tanya kuring waktu panggih jeung Pak Guru Ham anu nyaksian kejadian harita. Jare kelangan anak kesayangannya perempuan mbu bokat kabur atau diculik geli jelas mangkai ojo didelengakeun Cenah semu anu kapi asem. Ohun Pak, ning dermaga nemu maning sami pita beureum malih jam berata sekula diudulaken tapi wadon. Walon kuring kesel pisan. Tenang nok, arep kenging rezeki nomplok, sabar dikit. Apa ana hubungane arepan sekolah karo ning Darmo goyo? Iso jadi mengkonon. Walon Pak Guru Ham. Dina pananggalan geus nicak tanggal 14. Aturan mah keur meujeuhna mabra bulan purnama. Tapi kulantaran geus teu paruguh usum hujan atawa katigana, di luar teh mani paek mongkleng. Sor geluduk geus mimiti ngawuhan ti jauhna. Di barung pating paralakna cai hujan kana kenteng. Pigedeun nya hujan teh. Cenah pesan babaturan rabang arasup kana WAG. Tring deui aya nomor Iber. Yan walungan deket sekolah modal. Teu saeutik anu imahna kakeueum nepi ka 1 meter. Untung sekolah mah rada luhur, jadi salamet ngan ukur ngulah di lapangan upacara. Hampir sajamna hujan badag teh. Nu biasana kosan tara bocor ge ngadadak ngagewor lebah wuwungna. Siga nama aya kenteng nu ngolosod ka kower-kower ucing beger. Lumayan rada peuting sarage. Hariwang cai ngeueumna ngaluhuran. Sanggeus raat jeung mersihan bocor mah alhamdulillah tibra parat nepi ka subuh. Aja miang sekolah teh rada beurang. Sabjalana masih kakeueum cilencang peuting. Nepi ka sakola babaturan keur hariweus-weus. Cenah kukun anu ngabongohan nyium kuring teh geus jadi bugang jeung anakna kaeret cilencang ngan beda walungan. Innalillahi. Pamugi menang nikmat kubur. Kuring ukur bisa ngadoakeun. Meureun marenehna ayeuna geus tepung. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok nu dipita beureum biasana Teh Nani Suryani. Alah hapuntenna. Aya bahasa Cirebon rumaos teu acan ka kawasa pisan. Nah dina logatna atau tapi dina maksad cariosanana saperkawis carios mah tinantos para wargi tiasa ngabade eusining carios nembe.
Hatur nuhun ka Teh Nani Suryani anu parantos mercantenkeun carpona ka pribados. Mugia ageng tawakup kana sanes kanten kakiranganana. Mudah-mudahan katampi kalayan kabingahan. Dipungkas wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.